Perkenalkan, nami abdi Siti Nurhaliza ti kelas 11 MIPA 7 bade nerangkeun tentang novel. Pangertian novel nyaeta novel teh carita rekaan atawa fiksi wangun prosa anu mere kesan lieur nya-nya kajadianna sarta ukurana paranjang. Ciri-ciri novel hiji wangunna prosa atawa fiksi panjang jauh leuwih panjang batan carpon keur ngagampangkeun upama dicetak cukup keur sabukukeun upama dibaca nepi ka tamat moal cukup satengah jam. 2 kusabab panjang tokohna loba sarta kajadian nu dicaritakeunana biasana rupa-rupa. 3 jejer jeung eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe. Dina novel aya unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Ari unsur intrinsik mah unsur nu aya dina jero caritana. Unsurna tiasa diteang dina dialog-dialog palakuna, dina narasi-narasina jeung sajabana. Ari unsur ekstrinsik mah unsur-unsur anu aya di luar carita novel. Unsur ekstrinsik mah biasana ngungkapkeun tentang unsur-unsur di masyarakat anu aya dina eta carita. Unsur-unsur intrinsik novel nyaeta hiji tema, ide pokok carita atawa palaku utama. 2 amanat, talatah moral anu hayang ditepikeun pangarang ka pamaca. 3 jejer atawa penokohan, sifat atawa watak. 4 nyaeta kasang, tempat wayah kaayaan kumaha carita eta nyokot satingna. 5 sudut pandang, posisi pangarang dina carita. 6 galur nyaeta jalana carita. Unsur-unsur ekstrinsik novel nyaeta aya 4, hiji kasang tukang pangarang, 2 wayah sarta tempat pangarang nulis caritana, 3 unsur budaya, moral, ageman, politik, sosial, atikan, 4 identitas buku.